Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah anu ka-81 nyaeta Al-Muntaqimu. Al-Muntaqimu hartosna Allah Subhanahu wa taala, dat anu maha menuntut balas Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal ngabales Allah Subhanahu wa taala kana perbuatan-perbuatan keji anu ngalanggar kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di kalangan jin jeung manusia. Sekecil apapun kezaliman anu dilaksanakeun ku jin jeung manusia pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa anu dilaksanakeun ku nu janten makhlukna, terutama bangsa urang, bangsa manusia, sekecil apapun dosa anu dilaksanakeun ku urang sadayana, naharek tina dosa afaliyah, naharek tina dosa samiyah, naharek tina dosa aqwaliyah, naharek tina dosa basoriyah, sekecil apapun eta dosa anu dilaksanakeun ku urang pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu kataobatan di dunia pasti bakal menang bebendu, bakal menang siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekecil apapun dosa anu dilaksanakeun ku urang, naharek tina bangsa pagawean, tina rengkak palipolah urang anu matak ngajantenkeun dosa ka sesama manusia, lengkah urang nu dilengkahkeun kana maksiat dengan urang anu dicabakeun kana perkara-perkara anu dilarang ku Gusti, naharek dipake nyabak ghair mahram, naharek dipake nyabok, naharek dipake neke, naharek dipake nonjok, naharek dipake maok jeung sajabi-sajabina. Pokona nu matak ngajantenkeun dosa pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Tina dosa aqwaliyah ucapan anu kalintang seueurna, gibah mah ngupat nu janten lalabnya eta pasti bakal diminta pertanggungjawabanana. Terus dosa namimah, ngadu-ngadu, nyaci maki, hasud jeung sajaba-sajabana, nyarekan jeung itu ya loba we pokona tina obrolan-obrolan anu fotojaiyah sareng aturan anu diulahkeun ku Rasulullah dilaksanakeun, anu diulahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dilaksanakeun, diucapkeun. Tak pentingnya ngajaga lisan sekecil apapun maksiat anu dilaksanakeun ku urang, rek tina bangsa pagawean, rek tina bangsa ucapan pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Terus tina pangrungu urang, seueurnya dina pangrungu oge. Terus anu kaambeul, terus anu katingali, anu matak ngajantenkeun dosa. Nya eta mah penting kantun ieu we, kantun introspeksi diri gitu masing-masing, da katerangan-katerangan teu seueur nu jelas Allah Subhanahu wa taala, dat anu bakal nuntut balas Allah Subhanahu wa taala kana naon bae anu tos dilaksanakeun, anu tos dilakukeun ku nu janten makhlukna, sekecil apapun eta pagawean, lamun matak ngajantenkeun dosa pasti bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu kataobatan pastina bakal menang siksa ti Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun
kebaikan anu dilaksanakan ku urang pasti bakal kapenak ganjaranana. Sekecil apapun dosa anu dilaksanakan ku urang, lamun teu kataobatan pasti menang siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.